tobatna tina dosa ye lantaran awam ayat tobat tina goplah iyalah jelema anu geus berhakikat tah lamun urang nyaritakeun syariat tadi ku iya kana budu wa iya kana nasta'in urang sering dibaca unggal poe polisi camat bupati nya santri pedagang diondang ngariung taruhlah diatut lah dibere duit sabar duit gara ngaku atuh sia heran aing derek ngaraku ngariung cerita ngariung bae urang mah ya pagawean urang ngariung bae bener teh begitu al-fatihah cek kiaina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ka Gusti wungkul ibadah polisi anu henteu ibadah terus nyana maca iyyaka na'budu polisi munafik bener teh lurah anu maca iyyaka na'budu lurahna henteu salat berarti munafik bupati begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu nyana teu ibadah berarti bupati presiden iyyaka na'budu tapi nyana teu ibadah presiden lain munafik buapa munafik mbah munafik pokoknya mah maca iyyaka na'budu tapi teu ibadah diancam ku Gusti Allah teu di dunia di akhirat dikerebekeun di neraka lantaran nyana maca iyyaka na'budu padahal teu ibadah tak nemantek cek masyarakat tapi ngomong ibadah apa yang mau maca iyyaka na'budu tanggung ka neraka burung pingpin los ku polisi ka ditu ka neraka make priwit ya Karim nah ya mimiti orang bersyariat ya tentu pengaturan jasad wudu nurapi salat nurapi memeh wudu nganyahukeun caina heula apakah ieu cai teh tahirun mutahhirun apakah ieu cai teh tahirun ghairu mutahhir apa ieu tahirun mutahhirun fi nafsihi apa tahirun mutahhirun fi ghairihi moal aya teh di sekolah SD nyaritakeun kos kitu tek ceuli datang ka aya bae ge moal aya di SMF nu kos kitu moal aya di SMU nu kos kitu moal aya moal cak aing moal aya naga di pondok pesantren berarti di pondok pesantren ngajurus ka sorga lamun sakola ngajurus nu ditukangin tukang sekolah kali ini mah kenyataan ini mah aya nyana hayang ka sorga mondok atuh ka dieu aya hayang nyana atuh ka neraka tuh losan itu tuh masalah lah Pak Camat pokoknya teruskeun bae cak camat aing ngaji sebenarnya